Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi kudarat nu maha kawasa. Urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kaopat urang anu nuju ngaronda anu tayalian ti Sigodeg, Sigojin, Jang Duloh oge Jang Usman. Eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Jadi keung rarasan teh cek Usman bari nyanggap punduk anu karasa ngawid-wid asa kandel. Nya bener sarua kuring oge Kang nah aya naonnya. Walon Jang Duloh bari luak lieu kitu deui Sigojin jeung Sigodeg sarua rarat reret. Usman sok kancang leumpang deui. Tong lila teuing cicing di dieu. Asa teu geunawan ayeuna sok berulah. Ulah laledah leumpang teh. Sigodeg ngajak buru-buru indit. Lantaran hatena jadi ngadadak teu paruguh rasa. Nya bener Kang Usman, hayulah gancangan. Nya terus beral atuh laleumpang deui. Tapi karek oge aya kana sababaraha lengkah. Kadenge tina palebah tangkal muncang harita aya anu ngomong ditujukeun kanu opatan sorana ngirung estuning mata kukurayeun. Manusa marane opatan teh kamarana. Gebeg atuh Usman jeung baturna reuwas terus silih reret. Kang Usman, aya anu nanya ka urang. Ceuk Jang Duloh bari ngeleper. Jajantung jadi ratu tutunggulan kitu deui Sigojin jeung Sigodeg duanana harita reuwas. Sabab manehna rada apal kana sorana. Nya bener tapi sahanya. Ceuk si Duloh bareng jeung kitu cikiki kadenge aya sora awewe anu seuri. Ngadenge kitu puguh atuh opatanana ngarenjag. Samalah bareng ngareret ka tukang bari nyorotkeun batre. Barang breh jelas pisan katempo dina dahan muncang aya anu ngajentul hideung. Pukna ngarumbai ka handap. Matana bolotot beureum ari bibirna nyerengeh ngajak seuri kanu opatan. Nempo kitu koceak Usman jeung si Duloh ngagoak. Sarta teu loba mikir duanana langsung ngabacir lalumpatan. Jurig! Aya jurig! Jang Duloh ngabreng-beng lumpat teu nolih kana nanaon. Da puguh bakat ku sieun nya kitu deui Usman oge harita ngabacir bari gogorobokan. Jurig! Jurig! Aya jurig! Dasar manusia diajak sore teh kalah lompat. Ceuk si jurig hulu terus ngalayang turun tina tangkal. Nempo kitu Sigodeg jeung Sigojin terus teu miceunaan waktu. Terus berengbeng duanana oge lalumpatan nyusul Usman jeung Jang Duloh
anu geus jarauh sarta ting lumpatna ka marana. Ari jurig hulu ningali si Godeg jeung si Gojin pating baretek teh harita keneh kalayang udag bari seuri ciciri hilang. Buukna ririaban katebak angin. Reka marana sia maraneh teh montong lumpat sia kurang ajar dicokcrok ata-ata geura sia ku aing. Kitu ceuk si jurig hulu nyaritana teh. Nya puguh atuh si Gojin jeung si Godeg kacida pisan soak. Ret ngalieu ka tukang breh katempo jurig hulu ngudag ka maranehna. Tumbukeun sirah aing, gancang sia tumbukeun. Jurig, ampun, Jurig, tolong. Si Godeg jeung si Gojin mangpret lumpat duanana pating balecir teu malire kana nanaon. Samalah bujurna anu rame prat-pret prot oge geus teu karasa. Hiuk angin ngagelebug dibarengan ku sora koreak ditembalan ku sora anjing anu babaung menemalewung. Kayan peuting harita di lembur Cibodas teh jadi ngadadak rame sarta jadi loba dedengian anu matak pikasieun, matak ngahudangkeun bulu punduk. Kocapkeun Usman jeung Jangdulo. Anu tadi geus pating belecir ti heula harita teh keur pating bretek lumpat bari gogorowokan. Gorobas, duanana pating gorobas dinu bala. Terus mangprung mapai jalan satapak, jeleng ngaluncatan solokan. Blug, si Duloh labuh da puguh sukuna ti tajong kana batu. Wak ngagorowok tapi korejat gancang hudang deui sarta terus kebat lumpat ngajugjug ka jalan desa. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jeleg aya hiji makhluk anu ngahalangan jalan. Rengkog duanana ngarengkog sarta lumpatna teu kebat. Breh katempo ku Usman jeung Jangdulo aya saurang tangtungan awewe anu make baju rok bodas. Tapi teu katempo sirah nada puguh ngan saret beuheung. Nempo kitu puguh atuh meuni calangap. Napas reng hapranjuk jajantung ratu kesang tiis morolok masuhan awak. Reka mana manusia? Reka mana? Ulah lumpat, kuring tulungan, pang numbukeun ieu sirah, sok buru tulungan. Kitu ceuk eta makhluk. Sanajan teu boga sirah oge tapi masih ngomong, malah sorana oge jelas pisan lamun manehna teh menta tulung kanu duaan. Ari Usman jeung Jangdulo ngadenge kitu boro-boro kahayang nulungan. Anu puguh mah duanana kalah terus ngagibrik bari calangap. Sabot keur kitu srog si jurig hulu teh ngadeuketan ari leungeunna anu ranggoas teh ramakah kawas anu rek nyekek. Usman jeung Duloh kacida pisan soak nempo kitu mah. Nya terus ngagorowok satarikna balicet malikeun awak. Berengbeng lalumpatan deui. Jurig. Usman jeung Jangdulo lalumpatan pating baretek bari terus mangprung rek muru ka tengah lembur. Tapi barang geus nepi kana palebah tangkal asem, reg duanana ngarandag sabab makhluk anu eueuh sirahan teh kasampak geus megatan jalan. Reka mana atuh maraneh teh kalah lalumpatan? Ceuk si jurig buntung manehna ngajanteng bari seuri ciciri hilan. Kang Usman, aya jurig buntung. Jangdulo nunjuk ka hareup bari ngomong teu pararugu. Bujurna prat-pret prot meuni rame calana baseuh teu karasa bakat ku soak jadi teu katahan ngompolan maneh. Ari Usman geus teu bisa ngomong harita ukur molotot bari ngadeg-deg. Manusia, tulungan pang numbukeun sirah. Lamun teu ngagogu maraneh duaan dicekek sia ku aing. Kitu ceuk si jurig buntung harita ngancam rek nyekek kanu duaan.
Puguh we atuh Usman jeung Jangduloh anu geus soak teh beuki parna. Duanana ngayek-yek bari calangap, hayang ngagero tapi eueuh sora anu kaluar. Ti korona beut kawas aya anu mangpetam. Samalah sukuna karasa lungsi asa eueuh tanaga, jadi terus bae atuh ngajengjen teu bisa ingkah tidinya. Sabot keur kitu si jurig buntung ngageuleuyeung ngadeuketan. Leungeunna urang gua sarta kukuna anu paranjang ngagupayan. Jangduloh jeung Usman ngajerit sakuat tanaga bari terus nungkupan beungeut. Duanana geus teu sanggup ari nempo kitu mah. Gabruk Jangduloh ngarontok ka Usman. Bru awak Usman rubuh, blug duanana labuh awakna silih tindihan. Akhirna les teu inget di bumi alam. Terus kapiuhan ngadon ngarengkol di sisi kamalir sarta geus teu nyaho deui kana nanaon anu kajadian. Ari si jurig hulu nempo kitu manehna rada keheuleun. Lantaran ceuk pangrasana pira oge ngan ukurek menta tulung, tapi naha manusia teh kalah terus ngajoprak teu eling-eling. Dasar manusia atah adol. Aing rek menta tulung teh kalah terus harees. Nah kunanaon atuh maneh teh? Nah sieun ku aing. Ceuk si jurig buntung bari ngajegan nangtung yang hareupan si Duloh jeung Usman anu geus teu inget kana nanaon. Terus kukurilingan bari dititenan. Nya saenggeus kitu mah. Geuleuyeung maju ninggalkeun eta tempat maksudna mah hayang panggih jeung jelema sejen. Lantaran manehna rek menta tulung sugan aya anu bisa mangnumbukeun deui sirahna anu geus pegat papisah jeung awakna. Kasugri kaum dangu. Kaayaan peuting beuki jempling hawa tiis karasana nyecep kana awak mata karoream anu rumingkang. Sora jangkrik jenggang cari cangkas patembalan. Di palebah kebon kacang reang ku sora londok. Sedengkeun di sisi balong gandeng ku sora bangkong ditema ku sora bueuk. Hiuk angin ngagelebug cungungung anjing babaung datangna di tengah lembur. Kaayaan peuting jadi beuki keung jeung geuman. Loba sora-sora anu matak sieun jeung loba anu matak hariwang. Dina kaayaan kitu, di hiji imah anu tempatna teu jauh ti pengkolan aya saurang lalaki anu harita teh keur diuk di tengah imah bari melenyun udud. Awakna jangkung haribukna rada galing saeutik, kumis kandel ngajedig, umurna kira-kira tengah tubuh. Ari eta lalaki tayalian timang Sukro bapana si Dolen anu kabeneran peuting harita di luar. Lantaran tadi beut asa aya sora jalma anu gogorobokan. Ae-aena beut asa aya sora jalma. Tapi nanaonan make jeung gogorobokan wayah kieu. Sok matak pika hariwangeun. Ceuk Mang Sukro bari dangdak dengdek ngadengekeun deui kaayaan di luar. Tapi sanggeus aya kana sawatara waktu anu gogorowokan teh jempe. Sok sanajan kitu Mang Sukro jadi panasaran. Jung nangtung terus singkil, kop kana obor teu lila gur diseungeut, juru turun kaburuan kenceling indi trek muru ka palebah datangna sora. Lantaran ceuk pamikirna bisi aya tatanggana anu merlukeun bantuan. Di belah mananya sora jalma teh beut asa teu puguh kadengena. Tapi keunlah urang teh we ke belah ditu hariwang bisi aya nanaon. Mang Sukro ngagerendeng bari leumpang terus ngagedik rurusuhan. Leok mengkol ke belah katuhu terus mapai-mapai jalan lembur. Bareng jeung kitu, ti kajauhan katempo rentang-rentang aya anu datang. Ulo sahari itu nya. Anu leumpang muru ka dieu tapi katingalina mah kawasa urang awewe. Sabab katempo baju nama kerok bodas. Ceuk Mang Sukro bari jongjon leumpang. Ari panon mah melong ka jalma nu keur leumpang sarta ngadeuketan ka maranehna. Tapi kulantaran masih keneh rada jauh, Mang Sukro teu bisa sidik kana rupana. Ngan awas kana bajuna we anu kekelebetan. Alah, nya geuning awewe. Tapi reka bahananya. Mang Sukro ngarasa heran. Sabab dina wanci peuting naha aya saurang awewe anu leleumpangan, kitu ceuk pamikirna.
Tapi kulantaran hatena panasaran, Mang Sukro teu loba pikiran, nya terus bae neruskeun lengkahna. Teu lila reg Mang Sukro eureun kitu deui awewe anu tadi leumpang nagarandeg, pahareup-hareup jarakna kira-kira aya kana 4 meter. Mang Sukro sakedapan mah ngahuleng, terus mencerong. Mang, rek ka mana, Mang? Kitu ceuk awewe anu aya hareupeun. Harita nanya, gebeg atuh reuwas sabab sorana kadenge rada ngirung. Tapi sanajan kitu masih bisa kaharti. Saha eta? Jeung keur naon wayah kieu aya di dieu? Jeuk Mang Sukro malik tumanya bari nyedikeun. Sabab sanajan mawa obor oge teu pati bisa awas nempo. Da puguh kaayaan teh poek sajabati kitu seuneu obor teh luak leo kakalecesan katebak angin siga anu rek pareum. Ieu mah kuring, Mang. Kuring. Ah, kuring? Kuring teh kuring saha? Cing poka atuh sebutkeun hanjeun teh boga ngaran atawa henteu? Mang Sukro tumanya deui da puguh beuki panasaran. Tapi ayeuna mah hatena jadi ngadadak teu puguh rasa, samalah jajantung oge jadi ratug. Lantaran ditelek-telek tita tadi, Mang Sukro can bisa sidik kana rurupana. Kuring ieu mah, Mang. Meni asa kuharyaneun piraku poho deui. Pan urang teh matur salembur, Mang Sukro. Sah atuh anjeun teh. Da puguh loba ari batur salembur mah. Sok ka dieu atuh Mang na nyampeurkeun cing deket. Cing deket ari hayang apal mah geuwat buruk ka dieu, Mang. Kuring rek menta tulung. Ceuk eta awewe harita ngagupayan ka Mang Sukro, kajurung ku rasa panasaran. Harita keneh Mang Sukro teh nyampeurkeun bari ngajungjungkeun obor. Bray rada caang. Ret ka awewe anu nangtung hareupeun terus ditelek-telek sabab hayang sidik. Barang breh meni ngajenghok. Da puguh awewe teh awakna ukur saret beuheung. Alah. Mang Sukro ngagoak. Awakna ngeleper bari mencerong ka eta makhluk. Mang Sukro, kunaon meni ngagoak? Ceuk eta makhluk bari seuri cicirihilan. Jurig, alah, jurig. Mang Sukro ngagorowok bari undur-unduran. Si Jurig buntung ngageleuyeung terus ngadeuketan bari teureun seuri cicirihilan. Mang Sukro, tulungan kuring Mang. Alah. Balicet bareng-beng Mang Sukro lumpat satakerna ari ceuk rarasana mah. Padahal anu sabenerna mah ukur lumpat ku kurilingan di dinya teu incah ka mana-mana. Pes oborna pareum. Reup kaayaan teh poek Mang Sukro beuki soak. Mang Sukro, nanaonan kalaku kurilingan? Ceuk si Jurig buntung bari ngawaskeun. Ari Mang Sukro teureun lulumpatan ceuk rarasana mah geus jauh ti tempat anu tadi. Sok padahal manehna teh masih aya di dinya sarta ditempokeun ku si Jurig buntung. Sanggeus aya kana sawatara waktu, reg eureum terus rarat reret nitenan kayaan bari kadenge napasna ngahegak. Aduh, capek. Sigana si Jurig teh geus eueuh da geus jauh rarasaan mah lupa teh. Ceuk Mang Sukro reng haperanjung. Bareng jeung kitu ceulina aya nu noel ti tukang. Cep karasa tiis. Gebeg atuh Mang Sukro reuwas terus ngalieuk. Breh katempo Jurig teh aya tukangeun malah leungeunna katempo rek ngaragamang kana punduk. Jurig teh aya keneh. Alah. Beretek harita Mang Sukro lumpat deui. Tapi calana pangsina dipedol ti tukang. Nya puguh teu bisa kebat lumpat kalah terus ajrag-ajragan hayang leupas. Mang Sukro, ulah lumpat Mang, ulah lumpat. Si Jurig buntung kadenge ngomong sareta nyarek lumpat. Tapi Mang Sukro teu malire. Harita terus ajrag-ajragan bari gogorowokan. Hayang ngaleupaskeun maneh tapi hanjakal calana Mang Sukro terus diceklan meni page.
Alah, ampun jurik, aduh, ampun, lepaskan, tong nyeklan calana, bisa morosot, aduh, aduh. Ai dasar manusia, gandeng sia montong ngogorobokan daku aing oge, tadi kumaha, pirakan hari penta tulung. Aduh, ampun, ulah diperkosa, calana kuring, aduh. Mang Sukro ampun-ampunan awakna karasa lungse tur oge nyoroncod. Terus red deui ka tukang si jurik buntung telesot nyeklan calanana. Nyapuguh soakna beuki parna. Akhirna mah jadi leuleus. Rempayek rubuh les teu inget di bumi alam. Ai kalah hees deui manusia teh. Sigana mah sarua sieun ku aing. Dasar manusia borangan sia. Ceuk si jurik buntung bari terus ngageleyeung indit ninggalkeun Mang Sukro anu geus ngajoprak teu eling-eling. Mitra kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula kayaan Mang Sukro anu geus ngajoprak kapiuhan. Lantaran sieuneun ku si jurik buntung, ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun si Godeg jeung si Gojin. Dina waktu anu sarua, si jurik hulu terus kakalayangan ngudag, matana bolotot beureum buburilakan. Si Godeg jeung si Gojin harita keur pating berengbeng lalumpatan bari cocorowokan, jeleng ngaluncatan gawir terus lempeng mapai-mapai jalan satapak anu rada barala jeung harieum. Tekung silila anjog ka kebon suuk, reg atuh duanana eureun, sarta kabeneran di palebah dinya mah tempatna rada negrak. Si jurig hulu di palebah dinya mah geus teu kadenge sorana. Samalah kaayaan teh estuning sepi jempling. Aduh, ampun capek. Ceuk si Godeg bari renghap ranjug napas ngahega ke sangoprot saluar awak. Aduh, sarua dewek oge capek oi. Si Gojin ngawalon bari melong ka si Godeg anu katempongan ukur belegedegna hungkul. Lantaran kaayaan didinya ukur remeng-remengan kacangan ku cahaya bentang anu baranang di langit. Angin peuting ngahiliwir, hawana tiis nyelecep kana awak mata kabulusan. Daun sampe pating korosak, daun cau pating aroyak. Alah, kamarana oyari si Usman yang si Duloh lompatna. Nyaho teuing atuh dawek oge teu nyaho. Sabab boro-boro mikiran batur kuring sorangan ge ripuh. Aduh, dasar setan kesebelan. Gojin, kudu kumaha oyari geus kieu. Si jurig hulu teh geus gudag-gudag deui ka urang. Nah, kunaon nya meuli jiga anu ijideun pisan. Dewek oge can ngarti euy. Tapi pas soalan ieu teh jelas ayeuna mah kudu dipikiran. Lantaran dewek oge boga kacurigaan. Lamun si jurig hulu teh tayalian jurigna si Utari anu rek ngarah ka urang. Lantaran geus 2 kali ngalaman kejadian kawas kieu teh. Oh, bener kitu sangka dewek oge. Buah-buah si jurig Utari eta teh. Jep duanana jerempe. Ngan ukur kadenge sora napasna anu ngahegat. Sabot keur kitu hiuk angin ngagelebug, cungungung kadenge sora anjing babaung anu pating cungungung matak ngahudangkeun bulu punduk. Si Gojin jeung si Godeg duanana curinghak. Terus rarat reret lantaran sok sieun si jurig hulu datang deui. Godeg, tas sora anjing kadenge deui. Buah-buah si jurig hulu ngudang deui ka urang. Da kitu geuning tandana rerek datang manehna teh. Ceuk si Gojin bari rungah ringeuh panonna rutret nitenan kaayaan. Sedengkeun ari hatena karasa lelenyapan loba kasieun jeung kahariwang. Buah-buah si jurig edan teh ngudag nepi ka dieu euy. Ceuk si Godeg kacida ngarasa keheul. Sabab manehna geus asa capek lamun kudu lumpat deui mah. Sajabat teu kitu sukuna karasa rincung jeung nyareri. Da puguh balas ti tatara jong kana batu. Nya dina kaayaan kitu. Cikikik aya anu seuri sorana datang ti luhur. Anu moal salah deui eta teh sora jurig hulu anu tadi. Rek kamarana sia Gojin.
Godeng. Gebeg duanana reuas. Rei bulu pundukna harudang deui samalah lamun beurang mah pasti bakal katempo beungeutna pias. Alah bener sih ya, datang deui si Jurig kejul teh. Ceuk si Gojin bari ret kaluhur kitu deui si Godeg. Breh katempo di luhureun aya nu keur kakalayangan, bukna panjang ngarerewig matak pikasieun. Ah, Jurig hulu. Si Godeg soak. Awakna ngelepar jajantung ratug tepugu rasa. Lumpat euy lumpat. Si Gojin ngagorowok ngajak lumpat. Barengbeng duanana lalumpatan pating balecir. Tapi bareng jeung kitu, seak si Jurig hulu nyamber kana sirah. Angina karasa mending ngadius. Lep duanana bareng ngelok. Terus barengbeng lumpat deui tapi karek oge sababaraha lengkah. Seot si Jurig hulu nyamber deui malah beuki handap. Untun anu sareukeut nyanggereng rek ngagegel beheung. Lenyap si Gojin jeung si Godeg pating lalenyap. Aduh gubrak. Si Godeg jeung si Gojin ngalabuhkeun maneh terus ngagoreleng ngaleyek kebon suuk anu batur. Nyapuguh suuk teh ruksak da kagalei ku awak maranehna. Korejat duanana bareng hudang barengbeng lalumpatan tapi si Jurig hulu ngudag kakalayangan luhureun sirah. Bari teureun ciciri hilan bangun anu suka bunga. Jurig! Jurig! Jeleng-jeleng duanana luncat. Tapi seak si Jurig hulu nyamber deui. Tapi si Godeg jeung si Gojin rikat ngalabuhkeun deui awakna. Blug harita ti beubeut kana lemah. Terus ngaguliti kalebak. Korobas. Brus kana solokan sisi sawah. Jebrod tarangna tidagor kana batu, goak si Godeg ngagorowok tarangna karasa nyeri. Ari si Gojin bincurangna teh gesruk kana taneuh garing. Nyapuguh ngadarada kulitna nyengled. Aduh, nyeri. Kunaon euy maneh? Deuk Jurig. Si Gojin tumanya ka sobatna samalah bari rumpuram pada puguh teu pati kaciri. Sedengkeun bincurangna nu karasa nyeri mah teu dirasa lantaran kaburu reuas ngadenge sora sobatna nu ngagorowok tarik mata kariwang. Aduh, lain deuk Jurig, tapi tarang aing tidak gor kana batu. Si Godeg uyup ayap neangan leungeun si Gojin. Gep kacekel terus duanana silih cekelan. Bari kusah koseh neangan pamuntangan hayang hanjat ti jero solokan. Aduh Jin, tarang aing nyeri euy mun nyajautan. Nyawayahna we atuh, tahanlah da sarua bincurang dewek oge nyeri teh. Ayo urang aja teulah ka luhur. Kalacat si Gojin naik kana galengan. Sanggeus aya di luhur terus ngebedoleungeun baturna. Tuluy laleumpang mapai galengan sawah leok mengkol ka belah kenca. Terus lempeng ngajugjug ka jero lembur. Kebat lumampahna rurusuhan. Maksudna rek murukai mahna. Kabeneran palebah dinya mah rada caang lantaran aya lantera nu ngahaja digarantungkeun ku nu baroga imah. Ayo buru lepangna euy, lantaran si Jurig bisi kaburu datang deui. Nya hayu atuh. Kasugri kaum dangu. Duanana ngageredi sora dampal sukuna kadenge pating garebli kawantu dina wanci peuting anu keur meuhejeuna sepi jempling. Tapi bareng jeung kitu, teuing ti mana datangna ujug-ujug jeleg aya hiji makhluk anu ngahalangan jalan. Rengkok duanana ngarandeg ret ka hareup. Gebeg reuas sabab dihareupeun geus aya Jurig buntung ngahalangan jajalaneun. Soa keur mah geus capek ti tadi diudag-udag si Jurig hulu. Tapi ayeuna kalah geus dipegat deui ku si Jurig buntung. Si Godeg jeung si Gojin ukur bisa buncelik bari calangap kawas anu kabeureuyan. Godeg, Gojin, rek kamarana sia. Montong ngecat koplok. Lantaran percuma si laing bakal modar ku aing. Ampun. Ampun sia.
Geleyeung si jurik buntung ngadeukeutan ka si Godeg. Leungeun anu ranggoas tur kuku anu sareukeut sakilat nyabet beungeut. Hiuk, bret. Hiuk, bret. Aduh. Ceuk si Godeg ngagro sorana tarik pating saleor asa kadenge ka mana-mana. Burial getih ngucur tina beungeutna. Nempo kitu si Gojin beuki reuwas. Terus ngagorowok maksud rek menta tulung ka urang lembur. Allah, tolong. Si Gojin gegeruan menta tulung tapi saurang oge uhan wani kaluar. Lantaran jalma anu araya di jero imah teh hampir sakabehna sarieun. Sabab kayaan di luar teh estuning matak pika keungeun. Samalah sararea oge ngadenge lamun harita aya sora awewe anu seuri cicirihilan mata kukurayeun. Ditema ku sora angin anu ngaguruh jeung sora anjing anu babaung. Bareng jeung si Gojin anu ngagorowok. Geleyeung seak bret. Leungeun si jurik buntung ngolebat ngarah kana awakna. Perewek bajuna rangsak sarta tapak kuku ngadaradat dina dada jeung beuteungna. Burial atuh getih ngucur tina tatuna. Ampun. Si Gojin soak pikiran geus teu ngaharepkeun bisa hirup. Tapi sanajan kitu manehna sadar keneh, gancang atuh balicet berengbeng lumpat sakuat tanaga teu nolih kana nanaon. Terus ngagorowok menta tulung ka batur. Nempo kitu jeleng si Godeg luncat tuluy ngabretek lumpat rek nyusul si Gojin anu geus mangprung teu puguh anu dijugjug. Duanana pating jarerit metak pikawatireun jeung pikahariwangeun. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun kayaan di imah Basanip. Jang Ahmad anu ti tadi can reup sare harita ngadadak ngorejat hudang. Nya terus sediuk dina luhur kasur lantaran ngadenge sora jalma anu keur pating gorobok menta tulung ka batur. Nasa eta teh ngadon kegorobokan tengah peuting. Ceuk Jang Ahmad tuluy atuh ujung nangtung terus keluar ti jero kamar. Koloyong ka tengah imah bari jeung ngadedengekeun kayaan di luar. Alah, nya jiga nama aya jalma anu menta tulung. Buah-buah peuting ieu aya deui anu kagarongan kaya kieu mah. Kitu ceuk pamikirna bari kojengkang ka dapur. Gap kana bedog teu lila geus balik deui kolotrak muka panto sarta jurut turun ti imah. Jang Ahmad ngajanteng di buruan sikepna waspada tur iatna. Panonara ratreret nitenan kasabudeureun imah bari jeung nungguan naon-naon anu bakal kajadian. Nya bareng jeung kitu gurutak aya dua urang jalma anu daratang. Sorana pasna kadenge ngaharegak. Barang nempo di palebah dinya aya anu keur nangtung. Reg atuh anu lalumpatan teh eureun terus nyirikeun bari jeung calangap. Kitu deui Jang Ahmad harita mencrong kanuduaan. Samalah bari taki-taki pikeun yang hareupan sagala kajadian anu teu dipihareup. Saha eta? Bangsat atawa lain? Ceuk Ahmad nanya kanuduaan. Ari si Gojin jeung si Godeg ngadenge aya sora anu nanya teh beuki reuwas. Lantaran sok sieun lain jelema jadi kalah jarempe bae bari renghap ranjug teu waka bisa ngomong. Nempo kitu Ahmad beuki panasaran. Ret ka si Godeg terus ret deui ka si Gojin tapi teu bisa sidik kana rupana. Anu katempo ngan ukur belegedegna da puguh poe kaayaan di dinya ukur remeng-remeng. Aya oge lantera tapi pareum beak minyakna meureun. Nya kulantaran anu duaan can ngajawab, Ahmad gewatumanya bari waspada. Hatena ngarasa heran sarta loba kacurigaan. Saha maraneh teh? Jeung keur naon wayah kieu gogorobokan? Buah-buah bangsatnya. Lantaran ditanya kala jempes ya. Nah maraneh teh parego teu bisa ngomong. Atawa ceuli si laing teh tarurek. Mitra cageulayu carita urang tunda heulanya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.